Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilujeng tepang mengeran serem sim kuring di channel Agus Kopdas dina caritaan dongeng jurig tangkal caringin nu bagian kahiji. Pamugi dongeng janten panghibur kanggo baraya di mana wae ayana. Anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados sim kuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten nu sanesna. Mangga nyangakeun ieu dongengna, wilujeng ngadangukeun. Peuting geus jempling, simpe, ojek oge lolobana mah geus marulang, tinggal aya we meureunan opat teuing mah nu mangka. Di lemur Cikoneng meneran tabu 11, nyampak koyah kawas nu keur bingung di sisi jalan desa. Sorangan we nangtung di dinya, culang cileung tepugu. Duh, kumaha tuh ieu teh ya Allah? Kudu ka mana kuring lumampah? Bekal geus erep, ari mah Kang Dirja can kapanggih wae. Gusti tulungan abdi gerentes koyah sabab marehna bingung kudu kamana lumampah. Koyah teh lain urang Cikoneng tapi urang Cinangka nu beda kabupaten. Nah haja lumampah ka dinya maksud neangan Dirja lalaki nu geus ngareuneuhan manehna nepi ayeuna teh geus nincak 6 bulan kandunganana teh. Tapi eta si Dirja teh eueuh lalartanana leungit malah hayoh kabur. Kukituna koyah neangan sabab aya beja yen Dirja teh urang Cikoneng. Keur ngahulang kitu jol lalaki duaan ngaranna Kohar jeung Sumpena nu geus kakoncara bagundal di eta lembur. Kurunyung manehna duaan nyamperkeun tuluy tumanya ka koyah. Bari ka mana Neng? Wengi-wengi kieu aya di sisi jalan jabading sorangan. Ngategeung kitu ceuk Kohar nanya ngamimitianan kawas seueuh nu bager. Nya eta abdi teh kasasar akang bingung ieu teh kedah ka mana lumampah. Koyah nimalan teu apaleun yen eta jelema duaan teh bagunda. Oh tos we atuh ngiring sareng akang ai kitu mah tibatan di dieu mah da melang atuh jeba sorangan jeba geus peuting. Hayu milu Sumpena milu mairan. Memang teu naon kitu Kang. Ceuk koyah deui, anger eta masih keneh. Bager we manehna mah. Masih keneh nganggap yen Kohar jeung Sumpena teh lalaki bager. Moal naon? Hayu ngiring. Kohar nemalan deui, atoh naker. Sabab na jero hatena mah geus sidik boga paniatan teu bener ka koyah. Alatan percaya, laju koyah naik kana motor Kohar. Gek diuk na motorna teu boga curigana naon nu aya mamalahan atoh sabab geus aya jelema nu daek nulungan ka manehna. Motor maju ngajuk-juk ngaliwatan lembur beneran geus rada anggang jeung lembur tuluy asup ka jalan leutik nu mahi sameutereun hungkul. Geus kitu eta motor teh sup ka kebon jagong. Mimitin mah koyah rada curiga. Tapi bawa-bawa dimang di dia imahna gitu pamikir koyah pada waktu harita. Nepi ka hiji saung tuluy Kohar jeung Sumpena tarurun kitu oge jeung koyah. Acan koyah caritana naon geuabluk teh awak koyah direjeng tuluy diseret ka saung. Koyah ceceritan tapi eueuh gunana sabab geus moal aya jelema anu ngadengieun. Bari kitu oge eta teh tempatna nyingkur jauh jeung lembur. Peuting bikinnya relek, simpe jempling ti iseun. Hawar sora anjing nu babaung ditempas ku sora sasatuan peuting. Nyieun kaayaan beuki keung. Geus kitu laju Sumpena jeung Kohar nyokotan sagala rupa harta banda nu aya dina awak koyah. Kabeh dicopot eueuh nu disesakeun. Kusabab ngalawan tungtungna koyah ditandasa harita keneh. Talenges ieu jelema. Kohar jeung Sumpena memang jelema talenges. Koyah anu keur-keureuneuh kandunganana kaguguran nepikeun ka manehna maot. Sieun geus tangtung
tungtungna koyah dikuburkan hanapeun tangkal caringin badag sisi walungan meneran pisan deket batu nemplak tempat mengurusup sok yuk didinya. Poe nyerelek 3 poe ti harita nyampak 2 urang keur ngarit di tegalan deket kebon. Din, basa keur miuk kamari si colet cenah menang lele badag meneran batu nemplak deket tangkal caringin di walungan Cikoneng. Kayak penting orang ngusep kading ayo ah. Cek Uyan ka Pudin meneran baralik ngarit. Hayu, ulah duaan atuh, keung sate. Ajakan si Obay mun bisa mah. Pudin nembalan. Lah sama borangan hirup teh. Senaon atuh. Saumurnya nyuhun sirah kuring can kungsi ngadenge aya jelema paeh dihakan ku jurig. Uyan nembalan teh semua ledek. Nya keung we atuh satean. Pudin nembalan deui. Ringkes carita, sabada Isa tiluanana geus tatan-tatan rek arindit nguseup. Uyan, Pudin jeung Obay nu daekeun. Ieu jelema tiluan teh marawa jejer 2 ewang, teu poho batre. Kopi hideung jeung ududna. Tuluy laleumpang. Bari diharudum ku samping ieu jelema tiluan teh laleumpang marapai galangan sawah. Tuluy sup motong jalan ke kebon jagong. Ngahaja teu liwat jalan gede da bari arek jangan cacing jang eupan cenah. Anjog kawalungan laju muru batu nemplak nu memang genaheun nalika dipake diuk jang ngaruseup mah. Da rata-rata nu ngaruseup teh di dinga wae sabab caina lempar jeung batuna genaheun. Belah gigirna nyapak tangkal caringan gede anu matak iuh. Jam 11 peuting ngadadak hawa karasa tiis naker beda jeung ti sasarina. Ditambah sora ajag nu teu eureun-eureun babau, sora bueuk jeung sora-sora nu aneh pada waktu harita. Tapi ti barang harita eta nu nguseup teh meuni com giriwil. Gampang pisan laukna dibeunangkeun nalika keur nguseup. Keur aranteng narikan lauk nu ngadadak gampang pisan diusupna. Tonggong Uyan asa aya nu ngabaledogan. Mimitina mah sugan teh ukur dahan kai tangkal caringin leutik nu meneran murag. Tapi beuki lila beuki rada badag nu kena-kena tonggongna teh. Panasaran. Laju Uyan ngareret ka belah tukang. Barang direret nyampak aya awewe keur mamangku orok diuk nyandak na akar tangkal caringin. Oleh Pudin, Obay, geura deuleu ku saria. Nabot aya awewe mamangku orok cikewari di dieu. Cek Uyan hemeng. Moal kitu nu nyasab. Obay ge milu mairan da bingung manehna oge. Hayu sambeurkeun, karunya atuh urang teh urang tulungan, boa bener ka sasabta awewe teh. Cek Pudin ngahayukeun nyampeurkeun. Laju tiluanana ngabring ngadeketan. Meneran geus deket eta awewe teh seuri. Nah, atuh berang disidik-sidik sing horeng bibirna ge pinuh ku getih. Beteung bolong nepi ka tonggong bilatung minuhan awakna. Bau bangke nyanget pisan. Bapak, jurig! Duduh, eta teh geuningan jurig ya Allah, jurig! Obay hahaukan nyambat bapana. Pamirsa kaum dangu di mana we ayana. Ieu jelema kiluan teh anta-anta parah deui lalumpat ti paparoto. Geus teu nolih deui kana sagala rupa. Obay lumpat ti heula ka berebat. Sat abrang-abrang disusul ku Pudin tukangeunana. Uyan mah pandeuri sabab poek meneran galangan sawah sageningan kebon jagong. Obay ngagedabrus kana sawah nu pinuh ku letak. Atuh Pudin nu aya di tukangeunana oge milu labuh ninggangkan awak Obay. Geus kitu hudang tuluy awak kurumuy ku letak. Uyan nu papisa lumpatna malah asup ka kebon jagong. Gogoakan bari lumpat teh. Mes-mes gubrak labuh alatan ti tajong kana takal jagong. Geus kitu ngadadak Uyan teu bisa lompat sabab bajuna aya nu ngabedol. Ampun, ampun, kuring ulah dikukumahakeun. Ampun, kuring can kawin, can ngasaan ngeunana eta. Ampun. Uyan bari nyarita teh bari ubar aber kiih ngajel calana hawa nahan sieun. Sataker kembak Uyan ngaluarkeun tanagana maksad hayang ngalepaskeun bajuna anu ditarik. Sabab teu lepas wae
Uyan ngawanikeun maneh ngaleret ka tukang. Barang direret waktosna saep manten pamirsa. Sakitu heula dina pedaran anu kahiji ieu. Atur nuhun nutos mairan nge-like oge. Tong hilap di subscribe channelna. Tong hilap masihan kritik sareng sarana kangge channel Simkuring supados Simkuring langkung semangat pikeun ngadamel video-video nu liana. Sakitu nu kapihatur singapunten upami bilih aya nu kaciwit kulit ka bawah daging. Jadi tepang di video nu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.